Tejo pot kanap pot. Wah, Tejo kanap. tinggali kanap ku Akang. Wah. Weh, Wow. amak ku. Tidak bisa cuy. Sok payahan payahan. Rek di saya bulu karek kesentrungkeun waduh. Oh. Tiba pantas berdaya juri. Wah, baru tuh. Teu. Ngampu Akang atuh. Berat kalau aing nu bebeut. Ada makan dorong atuh. Aduh. Teu rumasa aing mah hanteu. Da manehna ngagabru, aing menyelamatkeun diri. Kan? Iya, mun ampul-ampulan kitu cai. Bulu cai. Meureun asa kabukakeun teh liang cai ti handap. Nya atuh. Bunga gejiligna Prabu Arim itu, waduh anjir buukna gan masih kana katinggal tuh. Beli di aban kan. Iya, mebeskan beberek-bekan ongko. Oh. Luar biasa. Wah, bakal jadi sejarah ieu tempat ieu. Kitu Kang. Bakal datang pariwisata, wisatawan ti luar negara. Oh, nya Kang. Nyaan. Jadi tempat wisata juga namanya. Iya, modern anu disebut kali ramut teh ya kan? Nya Kang. Iya. Kali ramutan. Tangan kali rambut. Kali ramutan deh ieu. Nulis saya akan Atau kali merah gitu deh kan. Oh getih merah teh tadi. Kalau tadi teh anu teh kali merah bersama. Ayo maju gitu saja. Lain ku kompak sih Kakak. Saya nama sarang putra we anu bakal jadi si pejit si kalabaka ama ulah kasih hidup masih kene panjang lengkah Panjang harapan. tetega ninggal ama dihakan buta ama sabar tawakal
bikin pinasti kersah yang wis kena bikin pinasti kersah yang Panita Ijrapa lan putrana Irawan anu sejak ngajajabkeun sangu dua padati kalayan ieu panita rek jadi eusi pejit si kalabaka margi jangjina si kalabaka moal rek ngakanan deui jelema asa dikirim sangu dua padati jeung deungeunna teh eta pandita kudu daek dihakan jadi eusi pejit kalabaka dah leus berjibakuna ieu Ijrapa ridho kalayan ikhlas dihakan jadi eusi pejit kalabaka tibatan teras-terasan masyarakatna diancam pati dah anu kiwari ngararungsi duka kamana leosna jeung kumaha nasibna dikeun nyalametkeun diri eta masyarakat kampung ahli Cakra teman kasih 200 tetengga ari Kangjeng Rama kedah jadi eusi pejit si kalabaka masai putra wae atanapi urang sareng ulah kasih ulah panjang kai hidup mah masih kene panjang lalakon panjang harapan kene masih kene panjang lengkah malah lamun heueuh teh si kalabaka ngeureunnan laku lampahna tuluykeun pasantren dah teraskeun gerah harewosan batin-batin jelema bawa kana jalan kautamaan gerah jugjug ilmu insan kamil mukamil sampurna dina jeroding sampurna dah beus nyaeta pikeun jeung harapan zaman anu bakal datang sabab bakal riweuh leuwih ti kieu kaayaan ke ka hareup walah tangtos gua tantangan anu bakal datang ku hidup geura jawab ku hukum-hukum anu pertela dah jawabna teh nyaeta ku pagawean ku amal karya engke batur bakal naluturkeun beres masak bakal ngondang simpan kadang-kadang lamun dipapatahan ku basa mah bakal beda paham tapi lamun ku amal turaya mangpaatna aya guna keur kapentingan negara jeung bangsa sumohon yakin bakal diturut ku sajumlah kaum engke ka hareup laras bakal dipikir kaulanun hidup sing bisa mareuman lampu kaujugan obor kasombongan anu aya dina diri anjeun heulaanan samemehna ngoboran batur teh caangan heula diri sorangan laras sabab datang kadunya sorangan balik sorangan lakot jitu munapuroda ngaligincing teu sanak teu keluarga teu mang teu alo teu sobat-sobat acan diboehan ge kuno hirup malah panghadena jalma teh nu aya gunana keur balarea sok gedekeun kahadean nya agengkeun kurang tapi tetep bakal ngaririwaan kejadian ieu ka putra moal tigin moal istiqomah dina ngajalankeunana margi yakin seolah-olah putra bakal kaedanan Kangjeng Rama anu bakal jadi eusi pejit kalabaka putra bakal kaelang-elangan ama maka bang-blang beung-beung pengetan kulan is ulahkeun bae da sakabeh oge bakal maot ngan jalan rupa-rupa sumohon kasang tukangna perjuangan kasep ayeuna pikir ku hidup sanajan teu berjuang oge pan manusia mau bakal paeh kan tenang cing ieu teh demi pengabdian ka anjeunna beres
supaya kampung ieu ulah nepi ka riweuh itu tinggali masyarakat teng kabararana bener ngararungsi di buruan-buruan biasana mah barudak arulinu galah nu bubuyan anu gatrik ayeuna mana suwung kulan kampung teh kampung suwung nya padesaan parantos saat nama nya teu pindah mah kaula nun sapraptane pun ieu astra jingga dawala anu parantos 2 minggu temenak tuangan apruk-aprukan kaitu ka dieu ngomong lebat kaya kampung istuning suwung ku jalma imah oge cinggar belum pantona teu aya pribumina teu aya anu ngansikna da puguh kalalabur diancam ku kalabaka itu diharap aja jelema euy Kang ini asa sararepi hei saha aduh buah-buah nu mapageun balad-balad si kalabaka ama tisela bengka alah buah boa-boa kulan teu naon urang minta bantuane ieu mawa peti sangu padati tenan ceun cenah kumaranehna dibawa sadaya-daya kaula nun eta teh buta-buta teh kanibal sadayana beuki daging jelema heukeun bae da urusanana datang nirat tangga deman ewo pakulingan terana datang nirat tangga deman ewo pakulingan terana wah tuh gitu rebabna we sampurasun rampes aduh pantes nu kieu mah ama beuki daging jelema oh saimbang jeung rupana tuh itu huntuna ge geuning hiji meureunnan balasku ngagegelan wae daging ngagegelan tulang ting daging ting karet bade tumaros ya ya bade angkat ka mana sepuh kaula saha kakasih anu ti mana aja kulan ngaran kaula teh Ijrapa saha Ijrapa jerapah Ijrapa geuning teh panjang beuheung jarapah beda deui Ijrapa jeung jerapah atuh cing mikir otak teh itu mah anu panjang beuheung mah jarapah kakasih teh Ijrapa nya Ijrapa dupi eta panggeureun pun anak oh putra pun anak istri pamagat pun anak teh lalaki manawi teh istri boro rek dipileuleungkeun aduh hoyong nu lapar ku awewe nah sia teu munafik geus ge hayang dan normal wajar awas ya lamun aing apel ulah milu sekar buta kalau milu sakit fluid sebenarnya kayet gitu loh nggak celok duit mah nyokot panyeran gila-gila keding sama kan bari tara bebeja dupi salira teh saha mawi sepuh abdi teh nuju apruk-aprukan ieu teh kulan sakaparan-paran nuturkeun inung suku hirup teh keur hirup keur ka pidangdung nutur-nutur inung suku maksudna di mana we kaburitanana di dinya ngaringkuk di dinya ngararab sia eta mah sare di mana dugna sumuhun dupi kakasih teh saha abdi lan ya entis aduh entis coba Makar Jaya
Nu boga rumah. Aya tanu tukang abdi pepen. Ada Pak Haji Pepen teteh. Tanggulun. Di Tanggulun. Atuh urang Tanggulun cenah mah. Bade jengkar ka angkat ka mana? Abdi teh nuju apruk-aprukan sia kaparan-paran. Eta kalun hirup kalun Aya eta di pengker itu naon ulan? Digendeng ku jalmi-jalmi eta teh padati.Uluh, Padati. naon sina cing sapertos anu berat itu diseret. Tanggu nya Kang. Eta teh sangu. 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 Dua padati teh sangu teh. Seur-seur teuing. Nu sapalih itu aya pariuk di si sambal. Rek bade syukuran. Naon bade pesta panen we? Sanes, ruatan bumi, sanes. Tapi bade natus. Natus. Sanes. Muni OPT jalmi teh naon itu maksudna? Kekas. Maksudna naon bade kampanye? Sanes. Cai. Lain. Mana we eta tuang putra teh jadi calon, caleg. Salah, sugan bade syukuran. Cai Gus. Di kampung ieu teh sabenerna mah aya buta nu ngagalaksak beuki daging jelema. Uluh. Aya nu ngaranyah. Salira teh sanes babaturanana. Wah, demi Allah teuing aki. Sing diceket juri cuma nage abdi mah nembe dongkap ka ieu tempat teh ulah. Ieu teh Rek beungan kan. Aya buta anu beuki daging jelema sumuhun. Wah, ngagalaksakna unggah peuting beak jelema ayeuna sasatuan. Walah, eta ku ngaranyahna Kang. Baheula sasatuan ayeuna jelema dihakanan ku eta buta leres sabalad-balad beuki daging jelema. Kanibal teh ya. Tah kitu manawi. Toy. Ya kaula teh cik teh kalabaka. Kena kalabaka karana teh. Mohon lajeng. Anjeun ulah ngakanan jelema atuh beak meureunnan. Paruli teuing cara beak oge. Maneh cenah wani-wani ngomong kitu ka kaula teh. Naon cenah maksudna? Tah kaula gerahakan ku anjeun. Kalayan kaula rek mere sangu dua padati asal. Geus ti samet ngakan kaula nepi ka ngakan kejo dua padati ulah wani-wani deui ngakan jelema. Wah, gitu dina perjalanan. Manehna nyanggupan heug cenah lamun kitu mah. Oh, perjantan teh kena janji nu kitu. Ya percaya ulah da eta mah jurig. Jurig eta mah ngaranna ge atuh buta. Dan teh saatosna sangu di dahar ku manehna salira. Jadi eusi puji salira engke teh bakal turu ya kitu. Nya ai lapar mah ngaranyah deui. Ngaran-ngaran lapar atuh. Maka ngaranyah deui we Piraku, anu make piraku dawuh agama anu kitu mah. Eta mah poe. Dina hatena eueuh hati nurani. Tah kitu ama. Janji teh politikna teh supaya dipercaya. Saya Sing percaya ka sim kuring. disebut buta. Menikah kuringkeun anu keur lapar ye. Kuring teh geus saminggu itu aki can mangih dadaran. Kudu jadi Nah, atuh da moal asep manganyana kange-kange dua aneun wae mah. Dina padati jeung sambal aya lauk asin geura. Alah, aya ku kitu da walana hanya euy. heeh Kang. Aya jalan ku memuntas monyet naik di Bereta Raje. Oh, memilihkan kitu mah. Heeh, aya kabenerannya. Cucunguk munur disunut. Jeung paribasana teh si monyong. Teh asup logika mah. Mangga teh teuing eta sangu urang nyanak kange tuang masalira. Naon maneh? Da sanes abdi wungkul. Hor, nasabara jami anu sapalih mah di ditu teh lang layeuseun nalang ngunyar caket gawir palih ditu bulan. Istri hiji Salatri urang. sadayana teh salapan jalmi kakurung istri hiji. Kalabat istri hiji ulah. Muasep itu sangu teh dua padati mangga. Mangga teh teuing. Cenah tuang sok.
yakin kaula ieu kaluarna tina hate anu murni tina hati nu bersih hati nu mangga bakakak ayat 2 anu leres teh sepuh his nah ai salira upami leres lapar mah mangga ku salira nyanak bade nyanak ku jalira mangga bade dibantun ku kaula teu naon bade di alas mangga la ilaha illallah wala aya jelema nu kieu nya euy oh dan anu belah tonggo mah tadi aya imah teh kanu ditutupkeun di pantau teh aya aing ge cikeun bade nyungkeun sangu ngejo we ku sia sorangan kitu oh tadi tempo ku aing ku saha iPad juri kureun lah mangga ai priyogi mah bon lah nyumput aja nah itu balas si kalabaka segede-gede kitu jelema teh sanes eta teh babaturan simkuring hai boa-boa anjeun teh batur si kalabaka sanes sing percaya ki wah tak cuma sok tapi demi Allah aduh nya sing percaya teh ki di babaturan abdi itu teh naon aku teh jepletrak we neke oh tepuku-puku dititah teh sia talangke akangna talangke kararese inung aing geus ampir teli ada lapar usang layeuseun kan mah nya jang kidurug-dug dibantun ku abdi da kudu netetarajeun sakamalan atuh mipit amit ngalamenta kudu aya basa-basi ya kan naon ge homo bapak sia mah naon lah ngajepepeng ngarempre alungkeun tuh itu kos kana bangke we ayo saya gan ya eta teh itu yang nyanak padati dina padati teh sangu mun ulah sareng rencangna sareng sambal sapariuk sambal naon dek hajat sanes gan ieu teh tempat teh gawat gan gawat naon aya buta beuki daging jelema diranyah itu lemur teh eta teh jadi tumal ayeuna teh bakal diakan ku buta saha eta aki-aki murukan teh tapi agan sedep mah ayeuna we keuretan teh aki-aki teh teke laras ieu teh rencangna nu tadi ieu ulu aduh wah jadi sanes baladna kalabaka aing teh apa kalabaka teh naon mun eta nu kakana jelema nya buta teh beuki daging jelema teh kampung teh diranyah nya teh buta teh mun rek seba ku kejo dua padati maksudna malahan ieu aki-aki nu bakal jadi deungeunana cenah saurna teh supaya giliran manehna giliran aki-aki dihakan buta ulah macam merata kudu mawa sangu malihan agan ridoeun kangge salapan jalmieun mah itu sangu teh kulan balik sia ceger subahna ge lah kaula bener sia Ridho saha ngaranna ki ngaran kaula teh pun Ijrapa Hijrapa nuju ngaranna mah cenah Sarman teh budak jajawanan itu rame sia ambekeun ka dewek euy atuh kayak nyebut ke Sarman beung lain aya eta budak ngora saha ki pun anak ngaranna Irawan bener dek sebah kahakanan ka Denawa di mana cicingna Denawa kahalangan kedua gunung di Sela Bengkah wah nyata dina guha batu balik ditu sing ngarancikna teh eta tempatna teh kula di saluareun guha eta teh pabalatak tangkorak jelema jeung sasatuan teh tulang jelema teh baru wingkap bulu punuk aing we nya tuh nya ngadengin ge kan keung we lah kumaha nya wala naon aya rasana daging jelema teh aka dikeureut ku kuring goreng mah atahna ku sia we hakana
aya ngena mana jeung daging entok Kedang ngosangu mah. kunaon eta buta teh kana jelema cenah kanibal teh baheula mah kungsi baheula oge teh kitu ngan eureunna teh ditalukeun nya eta ku Prabu Arimba Raja Pringgandani. Wah kawartoskeun Raja Arimba teh masing pati tu makaning perlaya manehna teh biji deui panyakitna teh kamu deui aki ieu ulu Namuh eueuh nu dipikasieun meureun ayeuna mah bener pikaserap jadi ngaruksak deui bulan Syakirido mere dahar ka aing mangga kangge salapan jalmieun mamangga Ridho aki Ridona make naros kitu mangga teh teuing wana naon si kalabaka alah nah sawios mangga teh teuing halo Ji sok naik atuh naik Syakir ka itu aya ngaturkeun kejo nuhun keun bae ku aing urang ngaturkeun ki ampun Gusti Maha Agung entong kase deudeuh teuing bisi si kalabaka teh der we newak salira dihakan aing Ridho ge asal si Aki mere hakaneun ka indung aing lanceuk aing adi aing anu keur kalaparan lang layeuseun aing Ridho jadi ganti si Aki dihakan buta. wah Jar menang Gusti petengah tinira atinira jar menang Gusti petengah Mega Potara Awurlan Mega Putih wala salin sumabda wanita ijrapa sakedapan betena wangsul marganipun peteng penggalih ieu meureun kaset anu disebut nulung bari mentung merek bari neke teh cung walah leres ulah kitu bageur salira mah masih keneh nonoman nya ge salira jangkung ageung panjang keneh lengkap panjang keneh lalakon panjang keneh lengkap wios Aki mah da geus tunggang gunung lah cuet ka hareup eta anu salah teh Aki teh tunggang gunung mun sakali-kali mah tunggang kuda abah itu tereh maot dah seto mah kitu cai kabeh oge paribasa teh kakarang ngadenge mah jeung tunggang gunung lain-lain Aki teh ngomongna paribasa teh meureun paribasa aya ka dinu kieu make paribasa lieur dah teh geuning seto internet bener beli tunggang ulah kase mangga nyandak tuangeun sawios lalampahan Aki ulah dihalangan malihan upami teh amahnya bade kitu cing jadi dulur sareng pun anak sing nya manjangkeun barang nuhun ekulan panjang jadi dari pilarian pidulureun jam diboga musuh hiji mah heuri di dunya teh kitu ulah lamun persaya dulur kaula indung kaula keur kalaparan ayeuna keur ngadaguan nya malah aing janji aing anu jadi gagantina si Aki asal si Aki Ridho mere sangu keur dulur aing indung aing pancet aing adi aing walah eta ganti kumaha ganti aing geus diakan buta
tong sok itu luluasana sasangkong gitu aja nanti. tong sok itu gan ulah kitu gan Singnya pondok harapan teh kanom kene Singnya Haji Badrul Zaman. wayahna maneh oge jadi deungeunana jadi lalap Pakai coel sama. jadi lalap kaku pantes Mau terangu kan beda sama. bisa tulis ke juru tulis kita lawan teh kejuri kejuri gitu ulah kasep ulah mangga geranya anak tuangeun we kangge salapan jalmieun mah geus gerayu on dan aing dek mawa padati ulah bebeja ka si ibu wah Kumaha ulah beda ka situ. moal kapungkur waktu sebagian nu ti payuna ge madak teu bebeja nu mah cekek sabay geuning riweuh Pegangnya nih mah gitu tulis. itu sok comel kan si ibu bisi soakeun tong bebeja aing dikihakan buta Tong mah beda. ngan si Arjuna pangharewasankeun ma tuturkeun jeung si Ainit jeung abdi ieu jeung si Dawala maksana urang milu dia akan buta amit-amit bagi merungkut tapi geus bola keserakan geus barang tuang heula si ibu geus jararak jake pangakukeun indung kaula lanceuk kaula adi kaula maksudna pikeun ngulang da pasti kapentingan ieu mah oh sae mangga eta sangu rek dibawa ki ulah piraku aki kudu kitu bis piraku aki nulungan jelema make jeung pamenan aya pandang buru henteu kasep ulah kasep aku tak bawa padati ieu teh moal kasatet ke di yaumil akhir kahadean kaula tenang aki tenang dah tenang ya abeh reug-reug hate abdi naon ka jelema nu bieu ngaranna teh Bima teh Senen wadana teh eta teh kabegina tutut tutut di Samara Koneng Samara Koneng ai kitu eta jelema mah tala jari janji jelema nu bieu tara sulaya sanajan batur kahadean saeutik manehna mah nepi ka tega ngorbankeun jiwa tenang pokona aki salamet tuang putra salamet kampung balik deui ka subur makmur Balia baldatun tayubatun warudun golpur larat tak sing percanten mumpangangkenkeun itu anu sapalih deui ka di bumi aki mangga teu ponyo atuh yo ieu apa yo mawa kejo Cantik idealna nu ditata dapurana. Mungkin kata ngamaklum ada zaman. Oke, hane Gusti abdi pingpingna ulah kabeuki aing pingpingna ulah teu sangka dulungan jadi pedit kieu ya Lain-lain daunna bilang sabeureum. Lain-lain Allah gadeung gede. kelupaan can datang aki-akina nya acan wah teh lang Oke, hane abdi Gusti Ngatur bae.
leungeunna we sabeula abdi mah sepatan ngadorok-dokna eta haram jelema. Larangu wah teh calangas da jelema. Sama-sama we ngatur. Kakang ajaran jago. Paseng tongan. Ngacur ke semua kalau teh bagus sih. Wangi aja datang ya manu ada kirim sangunya. Acan. Kicuk we bibir. Ngahaturkeun semua baktos Gusti ya diterima. Dan diterima. Terus bagus dia laguna ieu nu Naon cenah euy? aya nu mangkat. Diterima. Tong disupkeun. Hah? Diterima. Ah teu kaharti. Ada budak gitu. Make teu kaharti goblok naon sia teh? Teuing kumaha kadengera nya. Gusti, naon? Semua kapiatur? Heeh, diterima. Naon cenah? Astagfirullahaladzim. Cipang aja. Diterima goblok. Hawar-hawar tak euy geus adan. Ceu pajar kerja adan buku aing jerowok. Di masjid mananya? Lain nu adan sia diterima. Geus kari diuk. Kari diuk sia diterima kudunungan goblok. Oh, Pira kaharti beureun. hejo kene. Daun. Oh, rambutan. Sia diterima. Heeh, hejo kene tenang aing geus bareureum mah. Keke kabere. Loba hujan kamarina. Dikena sangakeun. Kahujanan teuing jadi we aing teh murag deuleu. Melak sabaraha tangka, oh diterima kudunungan. Anjing teh. Oh, amun teh tadi atuh. Nuhun atuh aing katampi mah kusi. Diuk, lah diuk. Kunaon cenah? Sia diuk. Sia nu burut. Anjing. Sia kusi. Babari da ngalondongan nu burut mah. Masyar oli. Balur isuk-isuk poekeun dina genteng. Ngadangkak we, cager herang. Anjing teh. Didege teh gitu mah didege. Laksaka parintahan. Babalean pangalosna. Sanatan dikawinna. Lain-lain daun nawi. Dan sabarang ditawarang. Lain-lain bakat bakat di Nyediri masing carincing masing emut barang putih kadek kajojoran teuing salira kadak dijaring salira kadah dijaring gumelar mah gumelar di pawanangan kadah ngajak jadi pantrangan ulah nyieun kaawonan Pak Haji Badung kaawonan sabab teu widi pangeran
miwa batur-baturna doh iya iki sadayana emut kana janji berjiji jerapah yen bakal ngirim sangu dua padati terus sama sapariu bari tega jerapah bakal jadi eusi pejit kalabaka doh bang syukur euy ka dieu ka harareup ka dieu ka harareup kesalapan cuaca nemeng usum nangka janji itu kamana karep mimpi ka geuleuheun teh si budak ieu aya naon dina jajawirna teuing kecocokan naon gitu saurna mah cenah tengah poe ereng-erengan Gusti bakal datangna ijrapah teh atuh doakeun we abdi ge dah hoyong kulan Gusti atuh teu kabagean daging aki-aki sawios abdi mah sanguna we wungkul kulan Gusti nya ai keur lapar kieu mah jeung daging domba ge ngeunah nya heueuh si goblok ya atuh anjing saha nu bade sumping teh Gusti ijrapah oh Saepullah ijrapah muni geuleuh aing si anjing jauh-jauh atuh ke Saepullah ya atuh mudah-mudahan kulan Gusti cenah wartosna eta teh Saepullah teh kagungan putra teh ijrapah teh Irawan ngaranna saha Irawan oh Haji Badrul Haji Badrul mah ieu eta mah calon atuh calon sama salah pilihan urang sararea cenah urang nomor urut 2 Cece Tipan Tipan Haji Badrul teh Pan teh naon pan hayang dahar amanah nasional tak kitu euy jadi lebah dieu urang sararea urang balak kesahkan tengah poe ieu aing teu mungkin eta teh panita pirakulan calin ciluncat mulang udara tina taligadang moal jalir janji teu mungkin sabab agamana manehna mah jero mungkin teu urang janji masih ada cara urang jalalir ya urang baru bajalir Pak beungeut teh geuning teh nemongkeun jiga bau dosa kaleme geuning boga dosa ge cek budak ayeuna mah cuek we cuek we geus leungit ka era jelema ayeuna mah lain kana kulit beungeut deui kana hutang nya mah karena aku pangabutuh alah Gusti naon tinggali Gusti aya jelema ngagidi ka dieu Gusti mana tah Gusti upami sanes ijrapah nu ka dieuna aya jelema nu ngaliwat tiasa ditewak nah dahakaneun bebas asal nuhun atuh Gusti alah mun montok itu jelema mah teu gurih jiga Wahyu montok itu teh Gusti nya jiga Palurah Wahyu ngagidi wayahna maneh nyara rumput bisi eta jelema teh soakeun nempo urang ayo nyara rumput itu gigireun batu nyebut datang nera tangan deman upah kulingan nerang datang nera tangan deman upah kulingan nerang upah kulingan kan naon tangkorak pabalatak kan sisi-sisi jalan teh oh tulang mane ngabantun hiji naon kang tongkorong montong iya sia kabeneran duaan euy seubeuh aing ieu kisila ana apa saha ngaran aing Bima Bima ngaranna Bima aya ta
sarua aing ge Bima Bima naon ngan aing mah aya tungtungna Bima ungjila ilaika wa ma ungjila min qablik gitu baingan itu wasa Gorakasya setan banyaran kayak katulah wabillahi rotihum yukinun surat al-baqarah teh yen Quran mah ulah dimangmangan deui ulah can saya deui ulah ragu-ragu deui agan ulah ragu-ragu ayeuna nulungkan butun dalam kanu susah teh oh nya kudu cek ngaranna Bima eta nu tukang saha ieu pawongan aing tong disebutkeun ngaranna kan palsukeun ngaran teh pilih kekuasaan bisa diguna-guna pilih diguna-guna saha tukang abdi Alan di Parung ya Alan cenah Dedi urang mana sampean aku saking pasantren waduh saking wah ada ahli sakra di pasantren ahli sakra ya wawu jeung panita ijrapa eta bapak aing hah bapak aing babe teh babemu oh eta bokapna ieu buya tah ieu monikna aduh monik ayanya kuring mah lanceukna ijrapa aduh nah urang manik heeh maksudna naon aku harap takon maring nira sopo kang ngarane Kalabaka ngaran Kalabaka ge kaula ge banyak ngelageun naon Bima anak lai jerapa nuhun ngenakeun saya saha Ojang Bapak Bupati aku nama yang disebut bupati oleh siapa elah ampun Bupati saha sohor saha boga pangkat di aku ngaranna nya mah ya kamu sohor saya nurunjem milu kan nurunjem san mobilna alus ai itu mah Ojang Bapak Bupati Subang ayo ai maneh tukang kineu sama jajang itu mah Ojang abdi mah Ujang Ujang Yusi atawa dek naon anjeun anak ijrapa pikeun jadi gantina si ijrapa hah pikeun jadi gantina si ijrapa ganti naon lantaran si ijrapa loba anak muridna nya kakurung aing jadi aing anu bakal jadi gaganti si ijrapa poe ieu pikeun dihakan sampean nu balik ijrapa teu bisa ka dieu margi bisul dina kanyutna coba mana we sate ngomong teh jeung ditambahan jeung naon atuh mangkaning bisulna teh genep genep loba-loba teh manya sia bisul loba-loba teh genep dina tihang 2 angkot hiji jadi bener anjeun teh pikeun jadi gantina ijrapa dihakan dengan aing ieu jubahan coba aing poe ieu benar mah teu warega aing milik teu pahiri-hiri bagian aing eta anu tukangkeun bae dipake coe sama ku aing eta tomat hiji ganjeng ketan jangan terong mah aing disaka tomat hiji ganjeng bela beureum meureun di Pak Haji Badrul tume aing hejo meureun disebut tomat beureum bisa beureum hejo tomat oh sina teh beureum hari rasana bonteng bandel lah palingan jeung belum ketan paili lamun kitu carana bagja tega lara tega pati maneh bakal jadi si pujit aing Bima ridho aing pikeun melaan si ijrapa eta ka bapa teh susah sisi adat karakter nama geus kakurung ku kecerik teh kuiga nama jauh-jauh geus kakurung ku brimob kuiga ayeuna bikin ka asep adat kakurung kuiga iku brimo tega lara tega pati geus ridho aing janjina ijrapa terek mere sangu 2 padati itu dilebak
atuh lain bawa ka dieu engke pandeuri dan nanya atuh be lamun kitu carana rek dijemput ku balad-balad kaula eta sanguna bae ulah keun ku kaula engke abe bareng ke jeung mane dihakana ku ngaing tas gelut eta sabenerna sangu teh lain keur mane tak geuning keur saha aing nah beta tuh geuning ngeleonan ari agan kudu bawa ka dieu capluk teh tadi di jalan capek-capek aya deuk di dadaran mah naon sababna apan maneh mah meureun pae dina eusi pujit aing tapi aing janji saacana aing jadi eusi pujit urang jogol heula jeung aing Allah naon urang jogol heula ngajak belut nu matak itu sangu teh keur aing di mana aing capek gelut aing dek dadaran gelo maneh mah padatina si jerapah ka sebelah teh si kurang ajar ngirim jeger daya aing jawara Monas ya waduh nah daya nu rek digantung di Monas teh aing bukan teh baso jampang bukan teh baso jampang lu sok aing mah tara korupsi 1000 we aing korupsi gantung aing di Monas percaya kakak mah sia tulus digantung teh tong sok kitu ah aya kayak kasieun dulu nah tuh make sompra ieu mumul digantung nya euy aya kana panjang umur gitu teh nah baru kana rek mulus nyaan si jerapah lamun kitu carana nipu kain hei Bima ya bener wani marang aku ora wani dening apa kulanang Haji Mulati tegak kadijaya surah merata jaya merata gede yang teritung tesian kuai senatianmu sakti mantra guna bisa ngukir langit ngambah mega tuh aku ora tahu dine dengar gitu yang ngomong gitu aku ora tai tawadi tahu dine lain waduh tawadi lain tai mo tajotos dening pansanaka ora tene mobro lampungan dira tuh bahasa Malang teh tak penting dening gelang sandra kirana ansur syahulu teh tak penting dening Chandra Chandra teh bulan Chandra naon ai kirana cing naon cek agan kirana Allah ali nurutan hayang kirana teh suuk tah dibating ya rek jeung suuk ai gecang ya lamun kitu carana dinu lega siap kurang ajar pada pindah tah woi Bot, siapkan kasih Arjuna bantuan aing. Loba batur bot. Siap. Loba batur. Siap, komandan. Naon? Siap. komandan Siap. Naon dahar? Mana tetegek we, tadi goblok. Wah, tuh nyerang eta mah ngaranna, nyerang eta mah. Aduh. Modal siap berlayar. Hei, Satria. Kaulah. Saha ngaranna maneh? Ngaranna Arjuna. Saha Arjuna? Urang mana maneh Arjaun? Oh, Arjuna gitu. Kaula ti pasantren ahli cakra
di mana maneh menang kopeah gitu menang maling menang mau di masjid naon pangna anjeun maling kopeah hayang geto salat alus tujuanna geus salatna acan apa dek nanyakeun heula kedah nyengeureub ka mana ai salat tekeranen kakulon aduh Gusti ampun atuh salah meureun aing nyengeureub ka mana maneh ka mitoha tekeran siawat modal si Arjaun gara samat inung bapa maneh aduh inung anu bapa nu ngayuga lesotkeun denawa wah gimana lesotkeun wah geus ngapung pasti ragrag kana batu pasti modar dan mungkin geus takdir dan mumpang geus katar milik diri baca awak milik diri baca awak duh aweuhan nepi ka kitu kalebak ya kalebak beda di mungang abo ngemplong tuh saudara aing kalebaknya nah halusnya nepi ka kitu eta mah asal ya di gunung gitu mah baru kan ya kira halusnya nah itu mah telat nah aing acan nyorawok tapi geus awan belah mana teh jajing awan intip dibelah ditu jajing ngedeket lebih deket aduh eta serius jadi siang dulu Raden Arjuna ragrag tumi balemah doh rekat nyanak Gondewa lan pegang prawijaya pusaka anak Gondewa latihin pinasti denawa
anu salila nangan ukur ngariweuhkeun kayaan kampung ngarsahkeun jalma-jalma ngararungsi alatan ararajin jang kulan dunungan aing dialungkeun di mana ragragna pilarian ka Palikulon cos mun urang melurat leret atuh getihan teh sakedik mun ngagojojos waduh alah peurih euy duh tantos atuh ngangge obat merah atuh ampura pot odawala getihan semuhun puas rek diubaran alah agan ulah henteu kutu kieu dikeresakeun kaula salamet dawala samun teu kutu kieu henteu manawi teh kutu kieu eta teh nuhunna teu kutu kuya mah disangki ku abdi ngarukutu si eta geus atuh alah di mana si dawala euy eta di payun naon iya iya pada di kumaha kan haling dina rungkun-rungkun teh batur-batur nasi kalabaka oh ringui urang sasar ti corona kabeh hiji panah bakal ngaluarkeun panah sabaraha hiji dah eta bakal ngajuk-juk kana sasaran sewang-sewang gitu hebatna dunungan teh jang percaya ka dunungan eta lah percanten abdi wade kapungkur abdi keur ngora nah kumaha naon jarak 1/2 kilometer abdi nembak beurit oh bener benang panah dipedol talina dilepaskeun teh tau aduh eta mau bakat kena beurit teu da kabur-kabur di DGT kata dunungan cibit kan atuh tong diomongkeun nu kitu mah itu benar pilih palai uninga kana riwayat abdi aduh paling ulah cicing hareupeun bisi kasabet panah sae alah wah woi eta jelema karibung mahuluh geuning agan ayo mana we teh Pak Ojang aduh benten punukna meureun hari kitu naon maneh geuning mamawa eta nu kitu sumuhun ulan bawa naon teh warisan teh ulan saha ti Pak Agus Lioban oh warisan ti Pak Haji Agusnya bisa diwesel naon eta ieu teh sin paragi ngangkat ban ai butuh ari bitu dongkrak atawa ngagentos ban dengan ku abdi diraut di talian jadi nu kieu ada lumayan eta ge lumayan ulan pertinggalan lauk ya aya gunana boga panahna maneh gaduh lan mana ieu sinta oi ai taun kumplit sia eta mah alah panah geuning nu maneh mah nepi ka Ramos bos kerja momong gitu lain wagan lenang aya 14 kadungkuknya di sisi ulah lenang agan jiga budak cerewing dua campur jeung bodas aling manehna belah ditu nembakna sae lah tenangkan lah nya tembak wae bener teh Pak tentang pati perpat teh Raden Arjuna siswa Narasidrona doh iya iya anu parantos tutas tara miseuh tina sasaran rasakeun denawa-denawa
aduh kemana si Aswata mah Dorna we keur ngorak kitu mah jelaran dina kaul ieu Angger Prabu Siyudana nguningakeun pun mangkaul teh mung dugi ka dieu bade diteraskeun ku Haji Kosasih ti Kulalen atanapi ku Dalang Sumitra di Pagaden sok nonton merenya bisa angere kawin ka sanu gelo ai tadi igelan lebar geunaheun ini jika menang meuli gamelan jika Dorna keur ngorak kalau bukbek kalabaka kalau baka jauh-jauh kalau bukbek nu bukbek mah tukang alok yang supir sekali-kali lah naon ulah cicing dari depan aing bisa kasabet ya senjata aing murang maring kurang maring benar teu kau aya nu baeud sok mengkol bener nyaan aing teh kau pae nu lingkup bibirna teh mau kade sing pas tumak-temak teh awas ya sing pas Kang Pati Pati hutang wirang baheula euy Bang Sumantri kieu oh kieu Sumantri kan Bang Sumantri uce Sumantri oh dina babad lo kapala teh kieu oh Sumantri ngeng bukan teh babat balok para raja ya sadanya benar Pak sadar jana mau pinter kata bisa kata pun juling apa Pak sada Sumantri ulah mau ada ngejar satunya beas rasakeun ieu panas sakra dah anu bakal bisa mutusakeun jiwa geuna tuh aya eta sada Sumantri bener atuh salajeng ieu Bang Sumantri di satengahing perjalanan yen ieu Bang Sumantri teh dituturkeun ku rayina nyaeta ku sok rasana dalam baheula dina kaset kitu ya nya sora mangkin teh aduh sok rasana maneh teh ulah mimilu sok rasana cara aya beureun sora mangkin paling salah ya kene mamangelan itu temak lain jurig teh jurig sakti setan kawasa dicai una jaya di darat jaya una nu carik disirah cai sang ratu mut putih bumi mengapa mingkem panjinglan teh lah oh kupang lain teh mah baheula mah Pontong susulumputan siya bangsa manusia nyani jerapa awas siya putingke ku yang di asruk kampung papai padesaan awut-awut pasantren aku aing pondok umurna mah atos aden teu sapira sia juri heeh teu aya gagah udang sia
Tesa piring. Tesa pira itu tesa pira. Akade kadunungan. Aduh. Kana gawir. Alah, punten agan ai mana we teh aya agan we. Hebatna teh makan abdi duit ka kitu nya ganya. Nak usaha keunana. Ku abdi. Panah saha nu keuna panah abdi. Didenget teuing. Teh nyo heula panahna atuh nu saha. Tingali. Panah dunungan mah tulucir. Semua nu agan teh mah. Belakang Ari nu maneh kaseredkeun ku nu agan ka jero. Sok, urang bede, nu abdi mah di jero pasti. Dan sabab nu abdi pangheulana. Sing percaya ka iman abdi. Aduh. Digegel. Gening nu maneh mah kakara datang. Nu mawi ngalongok heula nu kabanyiran deh. Kapamanukan Leuheung mun kitu mah. Nyerakeun sasetan. Aya kepedulian. Nya. Lesotkeun gan kitu. heuh saya tahu bo. Ya, nah, saya tengah ruas batur. Mending ngagebeg. Jika nama ku aing kudu dibebenyokeun gelutna dibawa ka Suni abis seubeuh aing akan jelema. Teh karewong babaturan. Seubeuh hiji sorangan malah. Seubeuh ya hiji ya. Moal ka soro. Pujit maneh ku aing bakal dihakan di beuleum asih. Jero pujit, jero Moal pujit. teu girinyi. Mangkaning ku aing hirup keneh dek di beuleum teh rek ditungtut. Cenah tutung bujurna heula teh tepokanna dek dikeureut ku aing. Moal teu sangudus teh di negara pujit. Paheula-heula jeung aing. Naon sia? Sia keur nongeng ku aing bujurna diurekan. Urekna dibedol pan ngait kana pujit. Ya ajig. Eta teh ka bedol tanya. Eta balewi telenges mah. Walah. Kabayang aduh. Sok sia hayang nyaho. Mangkaning urek teh kakaitan di jero moal bisa dicelaan. Hei, saralieun Balik jeung teuing. diurekan mah. Saralieun teuing. Moal teu ngaburusut. Oh. Dikenyet-kenyet cenah. Minta tolong dah. Ye, saha? Minta tolong jika nama. Dek ka mana rusuhan? Cara nanggalan urak gitu. Aing dek nanyakeun ka maneh. Naon? Lamun ieu mah, lamun naon? Lamun urek ngait kana bool, heuh, kumaha ngalaana? Cara ngalaana teh. Cara ngalaana? Sok mikir Kang. Naik Urek ngait kana bool, heuh. ngamai beureun talina teh tah. Pan talina ngamai meureun di luar. Heuh, tah carana ngalaan kumaha? Pan yang pedut bapompet. Cing-cing kumaha tah. Mungkin ruruhitan teh urang. Wah, atuh gampang. Tah. Cing nu Cing gampang. sugana. Carana teh kumaha gampang deh. Naik kayak kana tangka kalapa. Gampang naik mah. Yo. Pakai taraje. Bisa pakai taraje. Bisa. Tadi ini gampang. Gampang. Terus Bisi ngluhur. tagus nepi ka luhur diuk kena barang bang. Ngerti lah. Barang bang we nganya bari Nah, sedang. tenang dah dek ngalaan urek pan.
si tali nate nu amay-amayan talikeun kana barang bangcing pageuh nya kana mangarna wah atuh gampang pisan eta enteng jeung bamba tuluy sangkan lesot ngagajelang ti luhur ka anak pan meureun kakait jeung pejitna anjing lebih parah dah lain pun aku di bobodo ya kan keun sia ayangnya pisan ya Kang biasa ngurudul dulur-dulur buru-dulu runtuh dulu-dulu runtuh dulur-dulur dulu ngan pangi udud dulur lur aya naon lur tong ngomong ku sia aing lieur lieur ku mah dulur ngurunyung subuh-subuh tuturubun murusuku gunung cupu udud surutu beli subur ku udud kurunyung uruk mana anjing teh bisa geuning eta aing dek nanyakeun ka sia naon Sugan ieu mah sugan jeung sugan maneh aya pengalaman naon euy pengalaman lamun ieu mah lamun urek ngait dina liang pedut di jero talina pan amay-amayan tak cara ngalaana kumaha sangkan salamet ulah nyeri gampang kumaha we macing bejan cing bejan cing euy talina panjang kene panjang sambungkeun supaya leuwih panjang tuluy panjangan tuluy tah di mana aya truk eureun talikeun kana buntut truk tuluy tah urang manongeng tukang truk tuluy tah di mana truk maju tah pasti meureun tarik tah narikan tak itu gampang jadi salametna kumaha apa nyakalikeun bret bawaan pejit kumaha akibatna pejit pan keluar astagfirullah aje yo iya setan boleh wadun nulungan mun nunjuk gemakeun ka aing teh kelanan bima kelanan luar biasa maklum nada jambar amburana pangeran nu bararat namina usukan selamat dunia akhirat negara katut sina pepejah kabeh buah Mister Kupati Abona pepejah upani wangsu wangi pakawonan hari sindang layak perapatan hari cisaran tanah terbuhut samudaya kalpatan hapun tanah lukasun hari cikurayong mah gunung cikur hari tempat neis moncang gelis menapat kurang adik gue menapat di hati nangis
Dari gunung guntur neng yuning gunung guntur Reza nama yang anom kaparapatan amit mundur biasa kalepatan eta sanes sejak dan aratos natajang sayogi seris mengikuti sama waktu naparantos togi campuran selo gigi banget caket sesonoan jeng orang subang orang patepi rempang utedi papa eta kore dasma tembong sadasma yo surang dogonya kan enjing menengolok mangkadu Duh bingung ngetembang tungtung susah mana nu taya sudana ningali balad-balad napa balad taklir pindang urang Gusti luar biasa si jera pangunang jeger sabaraha mayarna wah yakin ieu lain anakna deui duka atuh kulan Gusti bujeng hingga eta anu ngaran wala qadara bima eta nu diikat aduh lingasna luar biasa wah nya eta lingasna hese dialana teh murah deui senjatana urek abdi nepi ka muringkak bulu punuk sobi atuh saliran nulungan abdi tiasa henteu naon kumaha carana ngalahan urek tina bujur can benang kene babari cing atuh Gusti tulungan ih cing atuh bang benar lulungan pepeureun anu sejen teu narulungan ka abdi teh bepelihan maru tengen talikeun kana buntut kuda kana buntutna atawa kana suku kuda terus
Urang tenggel tak kudana cepret lumpat cenah tarik lajeng pan meureun ka bedol meureun jeung awakna jeung pejitna kabeh kalaluar astagfirullahaladzim geuning ton nu sahiji entong beureun deungeun-deungeun ini sami wawon aduh dunungan aing ge kitu geuning ka aing ge ya Allah ya Rabbi geuning dunungan aing teh hate teh goreng nya kadung dituturkeun ku aing bukan teh goreng hate disangkanya teh henteu geuning luar biasa adalah kesaktian anu ngaran Bima seret Sumaredan banting binantingan kamana ayeuna manehna lulus aing lulus tapi ayeuna aing hayang nyaurek neruskeun okop calukan si Bima ku maneh bisul Bima subuhun Bima onda ba Bimalan kalabaka seret Sumaredan banting binantingan silih gebung silih tajong lir muning silih tonjok lir muning rakitan kuda papasangan doh leres lami-lami ieu Bima pananganana kaleresan nangoh daya pas lempengan beheungna ieu ge ieu kalabaka tina nafsu teuing ieu Bima diseretkeun sedangkeun ieu pansanaka nangoh ngalukur sabaraha besi deui kana beheungna doh maksud nyeretkeun Bima tapi mamalana ieu ge nyaeta ieu pansanaka amles kana ti corona ieu kalabaka leres wake up wah Bima ieu mati aku wah dek modar dek teh sabodo wah naon ieu nyesep kana beheung pansanaka tak jotos ini pansanaka awamu uluk dah ya wah astagfirullahaladzim aya kitu dunungan anom luar biasa anom kahadean ka jalma dugi ka kitu nya bari teh aya kiraanan dibere dahar heeh tina kadean sakitu nepi ka tega ngorbankeun jiwa tapi geuning pitulung nu maha agung agan teh tiasa nyalametkeun masyarakat sakampung tenang oh lah bawa dekol teh ngabatun teu kuluna galila teuing agan teh ada di Pais tebongkeun ka si kalabaka ieu kitu anu ngaruksak teh tebongkeun ka si jerapah ieu kitu rek ngakan teh moal teu reuaseun agan reuaseun atoheun atuh sok teu mau ngaradak ngunjit buat syukuran parupa pisan oh padahal aing mah yang buru-buru geura balik ampun yang buru-buru kalembur Kang cangkeun umur batu gitu eleh mun geus satahun euy duh wah eleh anehnya alah ngelupet deui heeh tek beungeun kae ulah dengan kaos can dibayar hiji alah
Tanaga atuh. Tanaga di situ teh. Ragaan atuh tulang teh lah. Buka batin. Wow. Deing. Wes. Nah, saya tahu. Deing. Eta tatabuhan naon. Badaya teh. Oh, ayo apa kan? Karep. Apa kan lagu itu sudah? Alah, Coba daya. lihat agan. Kumaha tuh? Ya lihat mentong. Atuh nama kenitahnya urang mah. Deing. Gitu. Capek-capek. Saya kita naik. Maksudna aing sugan bisa nyai di kerja mah ngan ke magrib kita atosna. Manyangan teh waktuna meureun. Pokona cing bisa ka bawah sirahna. Arek bulan itu ah. Naon neuteukna? Tong bisa kieu kuagan ah. Aduh. Ya isin. Nah, ada sarua wae atuh. Di sauran Dama kaulanun. Tanya nama bisa bebeja kasih ibu. Sabab geus mawa bukti nyata sirah buta orang bawa bikin kasih ijrapa. Tapi nordama kalayan ijrapa teh parantos uningaeun yen urang teh Pandawa putrana Kangjeng Rama Pandu Dewanata Suwargi. Ya teu naon. Nganoma teh kitu rusiakeun lamun aya inte ti astina teh mah. Dia teh yakin ulang sarana teh geus kasohor ka mana-mana yen Pandawa teh masing pati kaduruk di pale segala-gala. Oge nguningakeun Kang, naon? Di nagara Cempalareja teh nuju diayakeun saembara. Saembara naon? Wah, kana saembara lah. Saembara putri kakasihna Dewi Drupadi. Langsung ninggalna. Nuju disaembarakeun ayeuna. Ari jagona teh patih nagara Astina teh kapungkur anu kantos di ruang ku urang gening Kana mana? nalika urang nuju nonoman pisan nuju barudak Kana atmata. ganda mana Kana atmata. paman ganda mana nyata pan urang baheula teh dititah ku sang kuning titah ngaruang kerepes paman ganda mana jeung para Kurawa rereongan harita teh Urang alit. tapi gening salamet ayeuna teh aya di nagara Cempalareja paman patih ganda mana teh jadi jago saembara. Aku tak lumampah maring nagara Cempalareja. Aku tak gowo Dewi Drupadi pikeun si Kakang. Nya. Nyaeta Kakang Kontea, Kakang Yudhistira.